Unggal poe teh kieu jeung kieu we nyeuseum masak langsung dahar. Niat nyeuseum ti isuk keneh heueuh hanas geus dikeueuman salila-lila datang jurig hoream. Jadi we diengkekeun tah ieu nyeuseuna teh geus asar heueuh. Jadi ieu teh bisa sare heula bisa ulin heula. Heueuh nya da kumaha atuh nya ai geus datang hoream teh hoream we sagala rupa hayangna teh rebahan we terus. Tapi anger we heueuh dicagap da kumaha deui eueuh anu nyagap deui. Nya geus lah dipersingkat pokona nyeuseuna geus beres. Lanjut we uing teh da beuteung kekerbekan heueuh lanjut ieu teh rek ngagoreng tempe mendoan biasa we hayang nu haneut-haneut heueuh soalna di luar teh hujan ngagebret kurah korengan magihna teh tempe deui tapi nya geus lah lumayan sakieu ge pokona mah selalu disyukuri alhamdulillah beres ngagoreng tempe mendoan eno wangkas rengkeun we aya pakecoy ieu teh nya 2 beungkeut nya geus we pakcoy hungkul nya eta da eueuh layana deui heueuh da uing erek ka warungna kan hujan aya sesa asin hiji tambahan jeung geru cengek geus lah cukup alhamdulillah heueuh beres oge masakna dagan anu kitu hungkul ceuk uing ge saaya-aya we nu di imah nya geus ayeuna mawang asup-asupkeun kana piring heueuh ieu teu kuat lapar geus nyeuseum loba si uing teh mending ngadareg deui kieu pokona mah keur lapar mah sagala ge ngeunah heueuh ayeuna mawang cocol-cocol we tah sambalna heueuh bruk asinna uwak-uwak heueuh bismillahirrahmanirrahim tuh kan ngeunah apan celebek deui da uing mah tara ogoan heueuh masalah dahar mah nu penting mah beuteung seubeuh coba solehah pisan apan istri idaman pisan teu loba nungtut ini itu nya geus lah si uing erek lanjut deui madangna heueuh pokona mah temen-temen tong bosen-bosennya ningali uing ngaliwat wae heueuh bye bye wassalamualaikum.